belum enggak sampah. Yang penting mah manehna bisa mikir di imah daripada bau di imahnya di mana Tapi aja. Bang Rosok mah coba dialaan kebersihan. Halusnya sebenarnya mah tukang rosok sebagian kebersihannya. Tapi kunaon sok kadang-kadang kan Bang Rosok ngabenci wae. Eta coba lo bawa ke lumuk ini sok eta teh ya. Misalkan Kurang mah botol. kalembur lo kenal eta. Beli mau copotan. Padahal mah teu sebuah tukang rosok itu nya. Aya cepat-cepat gitu mantap yang terkenal Di mata itu goreng wae. eta. Tapi lamun urang eta mah gedenya Itu mana tanggung jawab Bang ada ya kan. nuhun aya nu wah ieu mah tara nya. Di tara kaduana aja boga pikiran. Ada kurang lamun diketepun ke bantu pas mau kita. Bawa mah mana kalamun mah itu tukang rosok teh mata-mata gitu. Arek Aku masuk kieu. Lamun aya carian ya. Salah yang mah. Bu, punten ya abeknya. Oke, Mang. Tuh kan kena. Nanti izin. Abang tuh begitu. Kena pan bahasa. Jadi orang teh jadi dulu